jelma biasa. Masyarakat Gering. Init ka dokter. Ayo dokter gering init ka mah. Nah ngobatin diri gitu nyuntik sorangan cuy. Ya dokter nyuntik kieu Tawa Di SMP we. SD orang di Palembang. SD di Kebetulan Palembang. kolot orang di Palembang. Kalau teh Oh, orang tua asli Palembang. Kolot orang di dieu awewe mah. Oh, Di Garut. Orang Di Garut. Garut, Berarti bapak di Palembang. Bapak di Jawa. Itu kumaha? Aing lieur. Daeng masuk ngagrepe-grepe bener. benar. Ada mau ini grepe kumaha? Emang digrepe kabeh kumaha yang digrepe. Cuman aya grepe secara sopan anu henteu Nah, dokter tulisana bete ka harti. Tapi ku apoteker ka harti. Daripada sakit hati lebih baik sakit gigi ini biar tak mengapa. Siapa? Naon sih tuh? Nyindiran ka aing. Ini lah naon? Itu gering atuh. Kau nyeri untung aneh. Iya teh, nyeri huntu nu kacina mah ieu sirah. Oh. Mun nyeri teh urang tasa gede. Gede. Nuhun editor. Tah gitu. Kunaon nu bar. Mana kan gering ya teh? Gering. Urang teh pandai podcast nabat gering atau gering mah di imah we. Mana boga solatif. Solasi mah aya, tapi mah bisa nyagerkeun gering eta mah. Tapi orang aya anu bisa nyagerkeun gering. Saha? Nyaon deui lamun gering mah nyata init ka dokter. Dokter mana mau enggak mau? Tah itu saya dokter nasetecun. Teu. Dokter Amir Saiful Fikri. Dokter naon ieu teh? Saha? Amir Saiful Fikri. Oh dokter Amir itu? Orang pernah- Nya dokternya Amir ieu mah. Nonton sama ini sih. Naon gitu? Ieu nyeri. Dokter jaloba. Hah? Dokter geus loba. Heeh eta Ka urang mah gratis konsultasina aja kumaha. pandangan berat. Di zaman Bener itu dokter. enggak gitu yakin. Tapi orang cari tahu ayeuna gitu. Jeung Pak Dokter, ya teu ngaros aya rencana ieu teu damang. Kitunya Jadi kopi teh nikmat keur kieu makan. nyeri mastaka, nyeri wawas, nyeri huntu, nyeri gigi. Eta kita panyawat naon eta? Geus berobat ka mana baik itu? Oh, cenah tos ka mana? Tos ka mana? Kadukun. Ka mana karep we urang mah diobat. Heeh. Teruskeun ka bengkel oge. Bengkel kan geus urang teh. Geus. Teu cager-cager. Eta huntu apa nu lain geuringna? Kabeh karasa. Heeh, karasa nih sirahnya. Sekarang serada keper ya, non walikat, tanya walikatnya. Ya, aing mau walikat mah. Walikat, jangan. Angen. Oh angen. Oh angen terus ari beuteung teh lambung. Aslam geuning Aslam. Ah tempat ngopi. Kumaha ya obarna tuh? Geus kawin can ieu? Geus atuh. Budak teh tilu. Oh tilu. Oh jangan diragukan. Subur ari trot nama subur. Bos. Bisa teh gering meuli kabeh. Goblok. Pacaritana dia teh gering atuh. Ih, heueuh. Kumaha sih? Kurang aja semangat teuing. Ini gering naon ieu teh? Kira-kira mun panggil jeung aing seuseurean cager can. Eta tandana eta mun panggil jeung dokter can diubarang sager. Oh, jadi gering naon eta sebenarnya lamun lain gitu. Tapi geus berobat ka mana ieu bener? Bener orang Geus lila. Heeh. Lila pisan. Gering deui, cager deui kitu. Heeh gitu terus saya karasa naon teh bareng. Tapi geus bener geus diobar ya. Geus dokter. Ih, ieu dokter cicing tong dicepetan aing. Ih, goblok. Nyerenteng. Dokter teh. Ya kumaha. Ai ieu naon gering naon kira-kira. Pasti begadangnya. Begadang. Begadang. Hese sare. Di mah teu bisa sare. Geus kadenge tok nit-nitan tak bege sare teh. Mun pemajikan nu ngomong nit-nut. Wah, cidak. Bagaimana? Kenapa ieu? Mun budak hayang abah cenah hayang ulin cenah.
Rasanya mau Senin kasih ya. Capek nyeri. Nyeri sirahnya, cager-cager nginum paracetamol. Banyak kita. Salah cenah. Sarua. Kita bisa nanti cager-cager gitu. Kunaon? Bukan? Ubarna kunaon ya? Hese, rek beberapa ke dokter mana ge mau cager gitu mah. Kunaon ieu teh urang teh? Wow, kecuali sentuhlah dia di hatinya. Saya gitaran. Mau aji. Ada penyakit itunya. Tenyahonya aing loba pasien di mah. Kieu gara-gara anak kudu make ubar. Ngobrol di ditu. Bener aing mah. Sampai PJS teh kudu ngobrol ya, nembus ngobrol ya mah. Ubar aing mah biasa bae. Mata loba ka aing ge berobat lage. Ya bisa balan capruk teu kenaon? Kepercayaan dokter. Yakin sama urang ge henteu. Aya dinas teh di mana, Cik? Nanya. Cagernya. Enggak lah. Engke be. Cager. Ubar lage. Itu pengizin dokter. Bangga ieu mah. Kumaha dokterna ieu mah. Tapi mahal nu kieu mah. Tapi lamun orang rek lanjut ya dinas teh di mana? Di mana? Urang. Urang ka dieu teh sengaja ka teh ulin rek ngopi. Oh, anjir. Kopi Jaya. Jauh-jauh ka dieu healing urang mah sebenarnya mah. Ti Banten ieu. Paingan. Ieu ti Banten ieu. Urang teh tadi ngobrol teh asa anu ganjil cek urang teh naon ieu teh euy. Si orang logatna ieu. Dia Tihiling dia. si orang dia teh tihiling. Tihiling. Lamun aing nyari cuma isin. Oh, ti Banten. Ti Banten Tapi asli Garut. Garut. Aing gede Garut. Lahir di Aing Garut. Garut. Di Banten di mana? Di Banten di Rangkas Bitung, Baduy. Berarti eta warga Baduy sok ayeuna berobat kayaknya. Oh lah. Oh, henteu. Baduy mah mun geus geuring karek ke rumah sakit eta. Oh. Tapi kayak lah urang jauh-jauh ti Banten ka dieu da rek ngopi rek healing kunaon ka dieu panggil pasien deui. Anu namina ieu mah nya pada ayeuna namina ustadnya. Kukurilingan teh bener teu di masjid unggul. Pan pernah sareng ngobrol nyarioskeun hadis, nyarioskeun eta dokter. Ai urang mah embung. Nah, Urang mah unggal di kafe urang embung ngukukeun dokter. nah. Keder. Nah. Unggal rek ngopi aing rek healing pan. Rek ngobaran hate. Manggi nyawa orang dokter konsul ujuk nama. Nya. Aing urang konsul ka kopi coba. Aing unggal panggil jeung aing kudu bae ngobrolkeun curhatan manehna pan. Beban teh sih. Bener. Berarti eta hiji pertanyaan oge mah cigana mah teu urang hungkul ti kabeh bala caprok oge bakal nanyakeun kitu. Lamun jelema biasa masyarakat gering ini ka dokter. Ai dokter gering ini ka Tah, eta di mana nah ngobatin diri gitu nyuntik sorangan cuy. dokter nyuntik kieu Atawa kerekan sejawat atau kerekan sejawat berobat. Sebenarnya Ya terus kumaha mun mana gering? mun urang geringnya Heeh. ngubaran sorangan heula sih sebenarnya mah. Barang sorangan nyuntik sorangan Sabisa mungkin da dokter ge jarang make obat sih sebenarnya mah, Bro. Iya plot twist. Aduh ya bajeda iya aduh kabocor aing. Bocor atuh ya wah. Ja aing ge sieun disuntik, Bro. Jadi siapa mun Si goreng teh mung diobat teh bisa bisa disuntik. Da aing make jamu bae, tolak angin gitu. Tenang ya. kayak mau disensor gitu. Ja, Sama kalabat ka dia. mun aing mah. Jamun aing mah mun keur gering panas tirisnya. Kerokan aing manger. Jamun teu menang kerokan aing moal cager sebenarnya mah. Tapi beban aing eta kumaha carana mun pasien datang muriang. Ku aing tawarkeun suntik bae. Kunaon coba? Heh kunaon? Karena aing embung loba ting ngadengerkeun keluhan manehna. Yang disuntik mah kan salah satu metode anu memang sangat cepat kan pengobatan itu nya. Sugesti. Nya gitu. Bisa sugesti. Secara metodena kan Ya benar. Langsung ke pembuluh darah. Langsung berlari-larian ke jantung. Pak ke area berbahaya. Karena aing kalau kebegi lieur ieu teh ngobrol teh. Iya jigana dokter najing. Lain. Iya dokter najing. Cik sia teh disuntik, cik sia teh naon? Ku suntikan mah sugesti. Ai sia sebenarnya hayang payung jadi dokter teh. Aduh. Kenapa kalau kayak mah sugesti? Keceplosan deui bae. Dokter nah. Iya aing. Aing aing mah. Liarnya. Jadi dokter teh makana. Maka teu kabeh jelema jadi dokter. Bener. Hese nembus ka dinya teh level eta teh. Ya pasien ge datang kudu yang disuntik bae. Bener nah. Tapi tadi loba. Pasien datang nempo dokterna langsung cager tanpa minum obat. Aya nu gitu. Naksir eta. Dieu. Oh iya.
sieun. Naksir sekali sama dia langsung cager. Kalau banu gitu. Salah bener. Itu ah. Ya orang kan gawe nya. Orang kan gawe di alhamdulillah gawe di Rangkas Bitung teh dina 2 rumah sakit. Dina rumah sakit. Hiji swasta, hiji rumah sakit daerah. Klinik Jeung hiji praktek di rumah. Oh. Tah, kedekatan chemistry orang mah di rumah. Di rumah. Anu pasien jadi jadi dulur. ka rumah mah jadi dulur. Tere aya ngaruh teh kana teres cageurna gitu lamun berobat di rumah jeung di rumah sakit. Aya nu hayang panggil jeung urang. Hah? Pakarna. Tadi sugesti. Pikiran. Bener Sugesti, ya, bro. bener. Urang nebak ente geringna lain gering beneran rek ente geus gawe ka mana ge. Gering bae pasti nage. Moal cager. Emang sih urang tadi teu gering bener. Eta nu mahal sebenarnya mah. Eta mah gimmick tadi urang. Kalau sebut ya di pan aing teh kepan. Dapur geus asli. Asli. Dokter lagi gimmick. Kadung ke omongan aing gimmick kabeh ya. Mau dipercaya aing teh, Ceng. Masih aja itu. Jadi Ceng aing jadi naon we ngaran kurang Banten banyak lieur aing mah. Oke tuh, jadi di 2 rumah sakit, praktek di rumah Hongko. Rumah Hongko. Jadi kedekatan di rumah mah eta kedekatan emosional. Mana pasien ka urang mah obarna mah biasa bela. Tapi loba nu langganan mah kadang nelpon, ngobrol doang lilana. Ngobrol doang, kadang konsultasi doang. Ngan ribu eta lamun anu konsulna awewe paneta. Teu jarang. Menunggu ya. Tapi lah, tata acan orang ngebahas iya nya ari urang mah dia kan ngobrol. Jadi urang teh otomatis hayang buka-bukaan ya yang terjadi jeung dokternya. Nya, hayang mengenal ya. Bisa jadi dokter teh kumaha misal proses nanti gitu kan. Karena tidak sekali deui nya tidak semua orang bisa jadi dokter. Cita-cita baheula yang jadi dokter gitu. Jika na ieu mah pertanyaan menyaksikan orang teh dokter apa lain? Ya, validasi lah perjalanan. Kadinya juga Ari menyaksikan manteu. Nanti teh yakin. Ragu kamu itu. Eta kene. Itu bukan menyaksikan. Mau kita saksikan. Menyaksikan anjir. Itu enggak benar ke ini obrolan teh. Alhamdulillah. Menyaksikan. Cita-cita emang ti leutik ti anu sok boga cita-cita ti umur sabaraha tahun? Si Susan nya boneka bukan cita-cita yang jadi dokter. Abi baheula pernah cita-cita teh hayang jadi dokter. Aing jadi astronot baheula. Pernah hayang jadi dokter. Terus hayang jadi dokter gigi. Teh urang teh nyeri huntu. Jadi cek urang teh manya dokter gigi nyeri huntunya. Tapi nah urang teh hayang jadi dokter hewan. Maju. Itu teh sieun urang teh ningali cucung oge. Jadi kumaha cucung kering ka aing teh sieun urang kan. Mun urang teh jadi Saha itu nu ngomong cucung saya bingung. pikiran udah leutik makan gitu baheula batak urang teh jadi dokter eta ada cita-citana lepas kabeh jadi dokter teh amat baheula jadi dokter gitu cita-cita teh Cita-cita kumaha? Baheula urang ti TK keneh jiga nama eta geus hayang jadi polisi aing mah. Beda euy Hampura ya pakai bahasa kasar ieu mah. Alasanna kunaha nah abad jadi dokter secara perjalanan kan SMP di mana SMP teh di Garut kan SMP Tulu Garut. Tilu Tarogong. Tilu Tarogong heuh. Mun ayeuna SMP. Ku apalan sorangan sih daripada urang. mana teh Kumaha sih? mana saha Aya dina buka. Aya dina Wikipedia Graso. Geus searching tentang urang ya. Urang riset atuh. Risetnya. Jadi undang bintang tamu teh riset. SMP teh di Tilu Tarogong. Nusa Indah. SMA sabaraha eta teh nya? Itu teh Opat Tarogong. SMP 2. Oke, mun di ST kan lumayan menang viewer. SMP 2 Tarogong Kidul lah nama. Ayeuna baheula SMP Tilu Tarogong. Nah, ayeuna 2 Tarogong. Baheula urang arti basic heula ieu teh cerita teh ieu. Basic atuh lah perjalanan. Lahir atuh Lahir urang mah lahir tidak lain. Ingat keur lahir teu meureun orang. Teu inget pertama urang mah. Di SMP we. SD urang di Palembang. Kebetulan kolot urang di Palembang. Kolot teh. Orang tua asli Palembang. Kolot urang ti dieu awewe mah. Di Garut. Orang Garut. Berarti bapak di Palembang. Bapak di Jawa. Kumaha? Aing lieur. Jangan dunia teh luas lah di Garut bae. Teruskan. Inung ti Garut, bapak ti Jawa, lahir di Palembang. Merojol di ditu. Tah caritana bisa ka Palembang kolot kumaha tah? Atau kan keluarga di dia mah keluarga kabeh lah rek memperbaiki pendidikan anak nanya. Lain di ditu teu bagus karena di dia loba keluarga lah di dia. Jadi ngilu kami ka dia bahasa bae bahasa maneh bahasa Banten ame
Jadi bedanya kan di selalu lah. Jadi bahasa Banten jeung Priangan Timur beda secara kelembutanana. Jadi lamun mana ngakukeun orang Banten dengan bahasa mana bakal diampuni kurang dulu. Diampuninya? Diampuni. Itu menunjukkan keanekaragaman bahasa Sunda. Betul. Laju. Itu lain. Bahasa kamu ya tah mah. Bahasa kami eta mau naon sih? Lanjut terus. Terus cak mano nya. Laju kumaha? Cak mano kau nih Gimana tadi? Poceng. Ke mana? SMP dulu Tarogong di dia. Pertama orang pakai bahasa Palembang di ditu coy. Di mana? Di Palembang, SD orang bahasa Palembang, datang ke SMP Tilu Tarogong, orang langsung jadi ketua kelas. Anjing KM. Awak aing gede baheula, Bro. Gede aja nanti. Gede gelut. Jangkung aing baheula mah, baru teu leutik. Mesti nyusut ayeuna. Cicing heula. Ulah maka dirangkum. Ya, aing baheula tidinya make karakter Palembang. Datang ke Garut anu lemah lembutnya, ngaisin ieu ge. Isinnya, isin. Aing jadi ieu kan, jadi KM make bahasa Palembang. Atuh kumaha ngomong-ngomong jeung batur pan rek nyarekan ke bahasa Palembang meureun. Bayang meureun aing nyarekan batur. Cik kumaha bahasa Palembang. Nyarekan make bahasa Palembang cik kumaha. Aing baheula. Jauh kumaha nyarekan. Sia kadeu gitu kan, make bahasa logat Palembang tapi bari ngomong Sunda. Ulah disebutkan ya nya rapot aing nilai bahasa Sunda ini sensornya sensor siap sensor awas ya sensor ya sensor editor isin aing dokter sensornya ditarikan pas bagian sensor kurang di sensor terus bahasa Sunda aing eta 2 semester coy pupuh Sunda pan aing teh nyaho eta mah ngomong tepung bisa ngapung bahasa Sunda teh bisa nyarekan batu bahasa Sunda kabeh pan loba musuh aing baheula mah musuh disarekan bae ku batur ganteng di aing pan baheula mah jangkung ayeuna mah henteu peneknya gitu ada terakhir tuh kali tong akan dirangkum eta sebagian perjalanan kunaon aing jadi terjadi cita-cita jadi polisi laju antep dia sina laju jadi aing kitu tah perjalanan eta alhamdulillah aing semester 3 baheula cawunya cawu tilu aing nilai 8 tidinya SMA hiji Garut. SMP kelas anu di alun-alun. Ayeuna SMP 11 alumni-nya tingali. Loba mantan ada dinya. Loba lah baheula mah. Mulai turun orang baheula teh SMA geus pantan aing geus mulai turun, Bro. Oh, naik teh berarti ti SMP naon. Tadinya sebenarnya geus kejawab eta kunaon aing jadi polisi eta. Tapi cenah SMP oge bakat tinggal yang bocoran ti ieu ti kanaon eta Tokopedia. Heeh, ti Tokopedia. Cenah ke SMP na ge bakat tinggal yang jadi polisi. Kopi naon ieu? Kopi Jaya dong. Kopi Jaya ieu teh. Kopi Jaya kewe di endikna aya jamna eta mah. Cenah nepi ka aktif pramuka nu keren. Bener. Di SMP eta. Jabatan terakhir di SMP pramuka jadi naon? Komandan aing. Pertama tuh. Urang SMP eta geus ngilu Jambore nasional. Oh, bener. Jambore. Aya dina buku ieu. Ka mana Jambore aing Jambore nasional teh memang senasional sih. Di Prambanannya. Di Gunung Slamet urang. Bener. Nah, SMP kelas 1 nepi ka kelas 3 eta pokona urang eta ngilu lari 10 kilo. Fisik aing pokona mah. Seberapa kilona? Hah? Hargana sayana sakilo teh 1.800.000. Bro kenapa anjir? Mas dokter tukang samangka. Raka jadi kiloan kieu. Terus ngilu pokona fisik baheula mah. Pramuka heuh. Cita-cita. Berarti Aktif aing Pak, aktivis jadi pemimpin bae upacara bae kan. Awak gede baheula. Terus SMA nyiksaan batur aing hobi baheula. Naik ke SMA aing nya. Masih di Pramuka keneh. Masih. Heeh. Jadinya mulai aing berarti. IPA atuh aing mah. Pan pintar aing mah. Oh, benar. Pintar aing. Orang sastra mesin. Sastra mesin. Aing mah ngadenge kesalahan. Mulai terbentukna mesin aing. Aing geus 3 tahun teh jo ngadenge knalpot ge ada. Nah, tidinya aing teh ti ngas SMA masih jadi aktivis gitunya masuk pramuka keneh bae sih jalur orang emang pramukanya ngilu Jambore nasional oge eta bukan geus hit cuman anu tengah dukung eta awak aing mulai ditandai dengan penurunan kabogoh kunaon tak kira-kira penurunan kabogoh baheula SMP aing loba kunaon jadi ayeuna rada menyusut berarti kira-kira awewe nu makin jangkung aing menyusut oh sekedengnya jadi cenglot atuh bener.
polisi makan jenggot. Aya standar nah. Aya standar jagung. Baheula kudu standar sabaraha? 1,5. Ai mana sabaraha jagung? Iya sensornya. Geus disensor deui wae. Oh, can opening. Terus. Nah, terus. Can opening. Heeh. Kamu ieu tes ieu. Terus mah. Goblok. Terus mah goblok. Kira tuh di closing opening. Udah jam suping dicapluk sunat podcast. Ya. Dokter Andri saya Fikri. Terus Hai, saya dokter. Ulangi deui. Terus diulangi. Da urang mah biasa. Ada opening di menit ke 50 orang mah. Langsung closing deh. Terus laju. Lajunya, kumaha ge lajunya kami teh? Tadinya panggih tah jeung barudak SMP. Kenal. Eta teh horeng teh budak nu pernah ku aing siksa. Ayeuna mah mun aing pas teh geus jarang ku awakna horeng mah. Sakri aing tadinya mulai aing rada aing ngajangkungan moalnya, curang kitunya. Fitness oke, berenang oke, lari oke. Waktu oke, Bro. Oh, jadi tak suka cerita mah militer mah. Encan daftar, sadar diri bae tah mah. Oh, jadi sudah menyerah. Tapi geus diusahakeun minum susu atuh peninggi. Sebenarnya mah aya babaturan aing eta saksina. Aya. Anu saimah. Aing beli Jenit Grow. Jenit Grow. Baheula Jenit Grow bro. Baheula dijualna teh di naon? Di toko naon geuning. Anu iklanna teh khusus geuning dina TV teh. Peninggi badan. Di blog setengah jam geuning iklanna teh eta Jenit Grow terus. Kan mah. Pesan sekarang selagi iklan ini tayang ada diskon cenah geuning barang itu mahal kan. Dina acara anu sok aya. Ngajakungan eta teh. Dina otak aing teh tileutik nepi ka SMA kelas 2. Urang teh masih hayang jadi polisi atau jadi tentara. Hayang keneh eta. Geus kelas 2 SMA mata mulai bolor aing mah. Rada teu katempo. Waduh geus 2 eta. Ternyata mata orang minus lah nya terlalu melebihi eta. Eta geus mah awak horeng mah teh jangkung-jangkung, urang geus make peninggi badan eta. Geus mah lari ongko. Padahal aing jago renang sebenarnya mah. Jago renang. Jadi si renang jeung jogging eta tengaruh kana pertumbuhan. Lamun gena minimal mah. Berarti ari mun kegiatan pada Agustusan sok ikut tara. Ngilu. Berarti ku santeuna tarik tamang kan kudu ngiluan di betot. Awakna. Awak aing. Aing kan mikir aingnya non hubunganna tinggi badan jeung betotan awak. Ini awak gagal we eta suka. Jadinya langsung aing kelas 2 langsung berplanning lagi eta. Nah berpikir jadi atau langsung ketika gagal itu langsung mikir aing jadi dokter bae. Tuh aing jadi ngomong jadi kieu. Bae atuh. Atau pernah ada choice lain pilihan lain? Di kelas 3 mulai dilema. Kan kelas 3 harus mulai penjurusan ke mana gitu nya. Orang rada bingung eta ka mana ieu urang. Ya, kayak polisi mah apanya geus lulus polisi memang berat tapi geus asup kan enak gitu nya. Orang mikir di naon gitu. Memang kepikir jadi dokter tapi beratnya eta sanggup teu aing gitu. Dina biaya nya dina kemampuan otak kan orang. Tak orang pintar memang sih. Ya. Nah, itu sih gampang ya. Saha? Cek itu. Ka saha? Ya hatena. Oh, bener. Ada yang kurang mah. Kadenya. Nah, eta jadi teh dirinya orang nyokot jurusan kedokteran weh. lulus kedokteran dirinya di Lampung. Oh, di Lampung. Oke. Salah satu universitas. Pindah SMA tidak teh balik deui ke Lampung. Ke Lampung. Lain balik deui, pan orang mau Palembang. Pindah sepeda deui nya. Provinsi. Di Lampung, orang di Lampung eta orang kuliah sabaraha jurusan? Ngambil sabaraha jurusan. Satu jurusan kedokteran menya aing kuliah kedokteran. Terus sableng lagi hosna. Penyawa aing. Masih mana aing teh kuliah udah ngomong-ngomong ieu kan. Aing merhatikan bukan apa? Aing kedokteran sabaraha jurusan ya bingung panjang. Maksudnya sabaraha semester? Standar sih baheula konvensional. Jadi anu 7 tahun 9 tahun aya. Tapi ayeuna mah geus di sistemnya geus dipaket jadi 3 tahun setengah kudu lulus. 3 tahun setengah eta di luar koas, Bro. 3 tahun setengah teh ngan menang sarjana kedokteran unggul S1. 3 tahun setengah. Mana beres seberapa tahun? Dokter balas seberapa tahun? 6 tahun. 6 tahun. Di Lampung teh. Balas konvensional karena beda sistemnya. Gitu. 5 tahunan lah, 5 tahun. Sanes tinggal kelas berarti nya. Sanes rajin urang mah. Berarti abi panglamil kuliah mah. Sabaraha tahun? Di 2008 duikeun ka Kiwari. Nami abi mah aya keneh ditu.
Tapi teh lulus ijazah nanti. Data acan ngiringan wisuda abdi mah janten sanes disebutkeun teu lulus. Jadi eta mah kampusna eta mah butuh ka mahasiswa kakentos nami kampus gitu. lagi nya. Di sisi itu datang di ka dieu sanes ganti. Eta mah kampus butuh mahasiswa eta teu di deon teu nya. Ya, ada ngambil jurusan lah tadi teh kedokteran di selama 6 tahun lulus akhirnya orang di Lampung di Lampungnya eta kuliahna di Lampung. Pindah di urang eta beres aya ngaranna ari kedokteran mah aya ngaranna koas. Koas teh magang. Koas teh Koasisten eta sanes tukang mula sanes. Lain. Koas di mana kan pasti kadinya pikiran gua. Baca kurang. Bener ieu kurangnya ieu mah kurang. Bukan gering teh ya. Gering ke ngampura. Biasa teh cager di. Kita mah gering ada ngobrol teh aing mah. Tah urang koas eta di Batam. Di Batam, Bro. 1,5 tahun. Kak. Loba HP black ieu cen black market itu mah. Laptop. Aing butuh laptop. Di sensor D nya. Sensor ulah-ulah dia. Lihat awal tuh. Di Batam orang karek nyaho dunia malam eta di dinya. Karena lingkungan orang rumah sakit eta kumaha rumah sakit diharap sebang jalana tempat karaoke, Bro. Didinya orang nyaho kan didinya mah ayat penugasan untuk cek dunia malam. Nanti ada dicek setiap berkala gitu untuk cek penyakit. Karena itu kan kalau di sini dunia malamnya kan di organisasi ya. Di organisasi diperhatikan lah. Jadi organisasi memang dibebaskan. Pegawainya juga harus ada kewajibannya laporan anak-anaknya gitu wajib. Jadi kita tahu tuh. Nya. Banyak itu yang muda-muda dari Pariangan, Bro. Dunia malam tadi. Dari Pariangan. Ya maksudnya tapi keperhatikan gitu. Jadi karena kan dilokalisasi daripada lokalisasi bebas tapi keperhatikan justru eta nu bahaya mah. Kesehatan cucrot kayak itu akhirnya nyebar penyakit ke mana-mana gitu mah kan bisa ka minimal emang salahnya dijaga. Cuman aya ngajaga supaya tidak meluas batasan. Dan tetap edukasi make kontrasepsi kan gitu lebih safety lah gitu daripada yang berkeliaran nu osok di aplikasi teh ya. Nya. Gitu. Sabar eta sakali. Sabar biasanya. Aplikasinya di Gojek. Orang mah Gojek. Tara orang. Carlos Mesen makan ge kana dinya. Karena Carlos dari Per ya, kami angkat-angkatan kan. Allah. Laju sabar tahun dari Batam. Sasa genep bulanna orang di Medan. Pindah deui ka Medan. Oh, jadi genep bulan eta teh koas di mana? Tadi di Batam teh. Satu tahun leuwihnya di Batam. Oh, 1 tahun leuwih. Koas nama sebenarnya 2 tahun, tapi eta kan karena kampus orang kerjasamana di beberapa rumah sakit, jadi orang karena bari ulin lah. Oh, nya. Bari ulin jadi di Batam 1,5 tahun didinya ge orang mulai nyaho-nyaho barang BM, jual-jual barang. Kemarin. Pantesan enggak orang pernah nawaran HP didinya boleh. Pernah marurah bola mah. Ayo nge-DM Baru barang bola didinya orang bisa handphone jualan tas segala macam nyoba barang branding. Enggak lebih pan bere kurban itunya. Adi tuh aya sapi BM tuh. Sih. Black market gitu kan. Oh, gitu. Menang maling eta kan. Menang maling eta mah ngaranna black market di ge loba meureun. Black maling gitu. Black maling. Oh, benar. Ulah gitu. Bahasa ngaranna bahasa halus. Beli gitu. Di Medan lah. Akhirnya mah ayeuna buka ieu. Ayeuna balik deui gawe urang ka Banten lah. Banten. Seberapa tahun di Banten? Berarti dokter umum. Dokter umum mah. Dokter umum. Seberapa tahun di Banten ayeuna? Seberapa tahun? Di Banten eta 2014 saya. 14 Berarti enggak zaman 11 tahun. 11 tahun. Jadi pernah enggak zamanan Covid? Oh, Covid penyakit lain. Virus. Aya. Pan aing kudu sesuai. Harus mencari tahu. Dan jawaban orang kudu sesuai jeung AS kan urang mah. Berarti Covid teh aya. Aya. Nah, hati asa leungit begitu saja eta teh. Eta karena vaksin. Vaksin. Oh, wajib eta teh divaksin teh. Wajib. Dokter divaksin teh? Divaksin. Berapa kali? 3 kali. Oh, nya bener. Cangan abi. Mohon. Aya nu teu divaksin. Aya. Tapi teu kena deui eta Covid. Oh, berarti pernah kena tapi Itu, tapi kan anu divaksin jadi leungit Covid teh. Lain cangan abi teu divaksin.
Tapi teu kena kopi deui. Lain teu keuna eta mah teu dicek. Dicek. Beda jeung awewe bunting. Awewe bunting lamun teu dicek ketempopan. Tapi da ayeuna mah awewe bunting dicek teh sieun. Digrepe-grepe. Oh gitu. Aya di Garut mah kasusna. Aduh eta mah. Aya di Garut mah kasusna gitu. Emang kudu langsung ka dinya ieu. Ai kira ya jadi panjang ya. Ai dokter umum jika Bapak jika Bapak Sensor. Aduh, ripoy. Orang ketuaan ini ngomong kan dokter eta. umum nangani dokter kandungan kadi teh. Basic. Oh basic. Jadi dokter umum teh aya ngaranna ge dokter umum, dokter anu pengobaran segala penyakit, tapi aya level-levelnya tertentu. Ya, kalau kita udah tanganin nggak bisa kita lanjutin ke spesialis. Tapi paling tadi diarahkan dokter. Gitu berarti nya henteunya. Arahkan. Gitu. Yang grepe pasti. Tuh, soalnya anjir. Atau ai dokter tangan grepe. Jeung saya teh pernah. Aing diri. Pernah jadi babaturan tah. Udah aing di grepe anjir. Sieun. Betul nggak adanya ya? Lain kanyutna basa disunatan. Dikitu-kitu tau. Siapa disunatannya? Banget. Sugante gitu. Bener teh bahasa aing. Naon? Daeng masuk ngagrepe-grepe bener. Bener. Ada mau aing digrepe kumaha? Emang digrepe kabeh kumaha yang digrepe. Cuman aya grepe secara sopan anu henteu aya grepe izin atau henteu. Orang bukan izin. Iya kan konteksna swak aing mah. Tapi resep dokter resep jadi dokter. Bedana bahasa doang lain grepe teh nyabak lain. Grepe teh nyabak. Atuh SOP urang emang kudu nyabak. Coba kumaha nya kieu. Oh iya. Eta mah dukun atuh. Hampura ka grepe nya. Kitu pan kitu meureun. Grepe aing ge grepe bener. Cuman bedana grepe nu izin jeung henteu. Oh, anu sesuai SOP jeung henteu. Betul. Eta balik deui. Grepe sesuai Depkes atau lebih henteu? Kemenkes. Berarti dokter umum tadi bisa kandungan awal, nyunat, penyakit dalam bisa, bedah bisa. Kabeh kulit bisa. Eta. Ya, berarti tapi lamun lebih lanjut nama atau tingkat lanjut nama tetap nanti diarahkan gitu. Betul pasti. Makanya pasien lebih bagusnya ke dokter umum dulu untuk konsultasi. Oke. Gitu. Pendapat Anda kan ayeuna mah dokter teh nya loba pisan siga dokter-dokter anu aktif di media sosial gitu nya. Model dokter Tompi, dokter Tita. Pendapat Amir sendiri sebagai seorang dokter kumaha? Enggak apa-apa, bagus. Sekarang itu malah dokter untuk yang sekarang dianjurkan untuk dokter entrepreneur. Maksudnya kumaha eta dokter entrepreneur? Iya dong. Jadi dokter entrepreneur itu dokter yang bisa mengedukasi secara sosial media. Itu udah diarahkan situ. Kemudian untuk yang menjalani bisnis yang baik gitu kan. Itu udah diarahkan. Udah jadi teu naon nya eta teh. Teu naon selagi manehna benar. Oke. Kan orangnya ieu teu naon meureun kan? Ya kan bener dokternya iya. Bener bisa ngajawab eta mah. Sanamnya bieu ge nyebutkeunana berarti urang ieu teu naon, berarti ngerasa dokter. Oh gitu. Ieu 5% karek yakin sih ya dokter. Gara-gara eta doang percaya tadi ngabaciot tadi percaya. Aya deui pertanyaan dia ya. Kan ayeuna di zaman area tadinya bebas, maksudnya kayak sebutlah seks bebas di kalangan remaja. Wah, secara mau tidak mau melihat fakta bahwa seks bebas ayeuna teh meningkat gitu mirnya. Aya teh misalnya penyakit pernah anu diubarkan teh gara-gara penyakit seks bebas eta gitu. Ka dokter umum. Aya. Itu pertanyaan pasif. Jawabannya cuman aya. Kurang itu lamun di kedokteran lain pertanyaan eta. Kan dia mah podcast. Aya tadi. Contohnya penyakit naon? No paling AIDS. AIDS mah iklan atau AIDS. Non AIDS. HIV. HIV. Orang Sunda pan kudu bisa bahasa Inggris. Aya nu karitu teu. Aya loba. Jadi sebenarnya ya. Dengekeun generasi muda. Problematika dari pemerintahan untuk mencegah penularan AIDS itu agak susah kalau di kita. Karena di sisi lain, contoh yang kemarin baru kan para aktivis HIV itu kan mereka menggaung-gaungkan hindari seks bebas yang pertama. Yang kedua, seks bebas itu ya oke. Yang pertamanya menghindari seks bebas, yang keduanya bagaimana dengan cara
penularan AIDS. Otomatis kan kalau promosi bagaimana cara penularan AIDS itu kan secara satunya dengan penggunaan kontrasepsi yang aman. Penggunaan kontrasepsi yang aman. Nah, untuk mempromosikan itu tolak belakang dengan keadaan bangsa kita. Jadi oke, contoh simpel ya, bahasa orang ya. Orang mengerti aku coba. Maneh lamun seks bebas kudu make kondom ame tunular kena HIV. Artinya secara tidak langsung kita mempromosikan kondom gitu. mempromosikan boleh seks bebas. Oh. Itu jadi agak dilemanya. Di sisi lain ya penularan HIV ya dengan penggunaan kondom kan. Benar. Cegahna. Contohnya Cegahnya. di pernah di suatu daerah ketika hari Valentine malah membagi-bagikan kondom. Nah, itu kan bertolak belakang itu Tolak belakang jadi agak susah. Jadi seolah-olah kita merestui adanya seks bebas gitu. Tapi kalau pun seks bebas dilarang ya tetap malah terjadi gitu ya. Ya, ayeuna kan kumaha sih? Akhirnya tabu gitu. Jadi perbincangan masalah AIDS itu kalau masalah seks bebas sebenarnya nggak usah dibuat tabu. Kalau di luar negeri kan bukan dibuat seks tabu tuh jadi enggak. Tabu. Malah jadi sex education di Sex awal. education ya dari anak lahir, anak lahir. Anak lahir. Kondom. Dari anak king bayi. dari anak usia dini. Ketika baby dari anak lahir mah. Atau mana anak lahir tadi kepancing aja ge. lain mana ada kan lain bere kondom. Anak lahir kan bere kondom. Baca di sejak lahir. Sunatan bere kondom lagi bere duit cenah. Gitu, jadi itu tolak belakangnya. Jadi saat kita mempromosikan oke penularan AIDS harus menggunakan kondom yang sehat kan. Seks sehat itu yang menggunakan kondom. Ya seks sehat berarti otomatis secara tidak langsung mengaminkan bahwa terjadi seks bebas ya itu. Nah, ini terjadi di masyarakat. Kalau di luar negeri ya mungkin beberapa kan udah mempersiapkan kondom tuh udah santai gitu loh. Di setiap tas, setiap jalan ya bawa aja kondom gitu. Karena seks bebas. Kalau kita kan tolak belakang jadinya. Tapi karena tolak belakang teman mau kondom giliran asuka kosan pan poho kondomna mau penting meuli kami. Coba. Jabatan ngapot tinggal tarutup Itu nu obat. Itu kan masuk dilema. Itu dilemanya untuk mempromosikan seks bebas. Masih bahasa tanya. Itu sex education. Untuk mempromosikan sex education. Lamun tadi kan udah ngebahas HIV eta kan mungkin bahayana mah geus arapal, tapi aya teh nu lebih bahaya ti penyakit eta di misalnya di penyakit seks. SFV eta edukasinya ini maksudnya penyakit menular seksual. Singkatannya penyakit Penyakit PMS. menular seksual PMS. Nah, eta bisa PMS. PMS mah atuh istri abi geus PMS. Premenstruasi. Premenstruasi eta mah. Penyakit menular seksual di bahasa orang mah penyakit menular seksual. Nah, jadi bahasa keseluruhan. Penyakit menular seksual itu ya sebenarnya tadi sipilis eta kan? Sipilis, gonore. Berarti sipilis militeris naon bedana? Naon eta teh? Sipil. Sipil. Ya militeris. Ini mah Laju. Sipilis teh nu kumaha? Nu kudu make lodong. Ngecelak terus. eta Langgeng hadas ya teh sipilis teh. Sipilis gitu ya. Raja Singa mun aya nama bahasa urang mah. Teh nyaho pasti. Geus raja hutan ya raja singa. Lion King, ya filmna. Oh iya benar si Simba. Raja Singa. Jadi Raja Singa teh kumaha? Bisa dijelaskan tuh? Raja Singa teh ya bahasa medisnya menakutkan apa gitu. Raja Singa itu bahasa medisnya sipilis. Jadi Raja Singa pastinya penularan seksual dengan tanpa menggunakan alat kontrasepsi. Ya. Nah, gejalanya itu biasanya Pernah nangani kasus gitu tuh? oh banyak. Gejalana. Banyak. Gejalanya pertama kencing sakit, udah kelamaan itu kencingnya bernanah. Kencingnya bernanah. Jadi setiap hari itu ya netes aja tuh nanahnya. Cik aing ge, langgeng hadas teh ngecelak wae. Nyelak gitu. Ereksi, apa ereksi itu? Mangkang. Ngancang Baik, itu dah. Daya mah education. Itu jegang. ngaceng. Aing dokter pan aing ereksi ulangi. Bangun. Iya. Kayaknya pada hama. Pengen ereksi teh bahasa medis.
Mangkrang bahasa Sunda, da eta keneh maksudna mah nah bahasa Sunda menjadi jorang anjir dan kesel. Mangkrang geus. Bancaan anak aing ngowetap. Model cek si dadangan lelo teh. Nah pagi na sopan ada nyebut. Sopan padahal sarua keneh bentukna kitu. Benernya? Nya, Masa tuh atuh dibenerkeun geus edukasi ereksi geus. Aing ganjil ngadengena euy. Lamun aing ngomong penis sopan ya, tapi nu hiji deui. Hiji deui. Geus lah eta mah bahasanya. Terus gitu. tadi Penghalusan kata. Netes terus dan eta nyeri. Pagi-pagi lamun mangkreng ge tadinya. Mun ngaceng eta sakit karena katarik di jerona luka. Itu bisa berminggu-minggu. Karena virus itu teh. Bakteri. Oh, bakteri. Tina bakterina berarti sekarang ganti pasangan. Iya, makanya kalau yang lakinya netes ya ceweknya juga harus diobatin. Biasanya netes juga ada gejala juga kan. Ataupun dua menya. Ai berhubungan yang awe laki nu netes nu babaturan anak. Kecuali lamun kana kelek gitu-gitu. Atau kana remote. Tapi itu bisa diobati atau bisa, sama seperti HIV? Kalau itu bisa, bisa karena itu langsung sekian minggu lah langsung kena lah, apa sekian hari langsung kena, langsung gejalanya jadi nular langsung sakit gitu gejalanya. Beda dengan HIV. Awalnya gimana? Nah panas tiris. Iya, tanda-tanda infeksi panas tiris dulu, kencing sakit dan keluar nanah. Beda sama HIV, kalau virus HIV itu gejalanya bukan gejala. Jadi ada yang namanya masa inkubasi. HIV itu masa inkubasi. Jadi walaupun si AA berhubungan di luar, penular nih semuanya dari si cewek. Itu gejalanya bisa muncul atau positif bisa 5 tahun sampai 10 tahun ke depan. Oh gitu. Iya. Itu jadi lamun aya nu tertular tapi dia tertidur di dalam. Padahal udah nyaclak dirinya. Tapi bisa jadi seperti itu. Betul, ada masa inkubasi. Kalau sifilis mah bisa langsung kayak orang sakit langsung demam. Bisa lah hitungannya, hitungan hari. Apakah betul kalau misalnya laki HIV gitunya eta HIV terus berhubungan dengan wanita terus punya anaknya juga udah pasti HIV. Bisa enggak? Oh, bisa enggak? Bisa enggak. Oh, berarti itu mah bisa tidak ya, bisa. Jadi orang tua tidak yang kena HIV anaknya bisa tidak terkena. Oke. Jadi ilmu yang paten tadi yang benar garis bawahnya memang HIV itu gejalanya itu makanya orang mengabaikan. HIV itu ibarat kata antara surga dan neraka, moal kerasa ayeuna. Itu. Jadi saat dia daya tahan tubuhnya turun baru dia keluar tuh. Si HIV-nya. Itu masa inkubasinya tuh bisa positif, dicek positifnya itu bisa 5 tahun atau 10 tahun. Belum tentu dia sekarang dicek HIV gitu, belum tentu positif. Iya. Itu sebutan masa inkubasi. Jadi ya ibarat kata kayak surga dan neraka ya, nggak kerasa sekarang gitu. Nah itu makanya orang suka seks bebas. Beda dengan raja singa. Kajong-jonan teh tidinya. Kajong-jonan eta lamun rasa tekatepaan teh. Lamun raja singa mun tekatepaan sakali bisa cager. Selanjutnya dia kapok biasanya. Ya. Tapi kalau HIV saat dia udah kena positif mau kapok ya percuma. Oh iya benar. Benar. Gitu. Itu harus pengobatan sampai seumur hidup. Gitu. Tapi walau gimana pun mau itu HIV atau sifilis tadi itu sesuatu yang mengerikan, sama-sama mengerikan gitu. Nya urang ngadenge kabayang teu maneh nyarak celakan juga peran bocor. Ieu kudu make lodong. Peran anu silver anu pemutaran itu bisa nyarak celakane terus. Gitu naon kudu nu silvernya. Jika nu terkenal eta nu silvernya aduh bener-bener murahnya. Ya ini nama meureun lamun ulah ame teh terkena penyakit seks mah usahakan jangan berseks bebas. Jauh seks bebas. Oke geus kawin mah bosen bro. Lanjut seks bebas deui. Bakal mangi bosen. Tadi itu abi mah dirangsak esan geus. Tapi eta gejala bosen seks eta gejala-gejala geus menopause bro. Menopause teh mah? Menopause teh ieu berarti pan manehna geus ngarasakeun bosen cenah. Seks bebas teh berarti manehna geus hasrat eta bro. Jigana geus teu lah ya menopause dini. Maksudnya teh semua orang akan menua pada waktunya. Abi can pada dokter kolotan saha. Tapi encan. Masih mengpengke. Masih mengpengke. Sudah teh pengakuan tadi teh.
tapi anu tos sana teh semakin menua kan si non sebutna teh Libido, Nah, hasrat. kita kan si hasratnya semakin menurun. Jadi kayaknya bakal nemu bosenna gitu gitu teh jadi teu kudu dipengpeng ti keur ngora keneh. Nya. Oke nge sekolah bakal nemu bosenna. Nah, intinya mah hindari seks bebas. Dan kalaupun mau ngesek juga safety sek. Oke, pakai helm. Aman. Tuh jadi salah kan? Jadi seolah-olah mengaminkan ya. Iya. Safety Tapi memang sek. kan Iya. Kalau Nah, tidak selalu Daripada tidak ada edukasi kan? Ya. Colok sana colok sini lebih berbahaya nanti. Lebih berbahaya. Iya. Colokan Sensor. Lo pada sensor nah ya. Tapi dok, sepanjang jadi dokter gitu, pernah tuh aya ngobati penyakit anu penyakit atau pasien anu absurd gitu? Nu absurd, Absurd teh kumaha? Absurd teh ada kumaha ya absurd teh. Cerita-cerita aja lah kali. Lucu cerita. Membuat dokter aya pikasirieuna, aya kumaha gitu lah, pikarunyaeuna atau naon. Jadi bekerja di praktek mandiri di rumah ataupun di rumah sakit ataupun di UGD itu beda-beda sih ya. Kalau yang di rumah lebih ke kedekatan emosional ya kan. Malah kalau di rumah itu ya yang dibangun personal pribadi. Rata-rata yang berobat ke rumah itu lebih banyak ngobrol kalau saya mah gitu. Lebih banyak ngobrol, malah satu ketika juga ada pasien ibu-ibu datang ke rumah berobat, ternyata banyak yang curhat gitu jujurnya. Ya itu tadi seperti yang Bapak rasakan, Token listrik. token listrik, masalah suami, itu ibunya itu cenderung keluhannya banyak. Sakit sakit kepala, sakit perut, mual, muntah, dan itu nggak sembuh-sembuh. Tapi kalau tadi saya bilang lagu Ali Raso gimana? Sentuhlah dia tepat di hatinya. Ternyata saat kita udah bisa jadi bahan curhatan pasien, itu banyak pasien yang nangis. Iya nangis sampai pegang tangan gitu. Saya kan bingung. Bukan muhrim. Itu jadi kan murid ditewak. Bener, jadi seolah-olah kayak kita cuma curhat gitu kan. Nah di situ keluar emosinya keluar, ya ternyata kan bukan penyakit sebenarnya. Jadi dari pikirannya yang salah. Dia pastinya juga kalau udah pikiran yang salah kan makan terganggu, istirahat terganggu gitu. Begadang gitu. Kumaha we Bapak bahasa eta teu lulus SD kan ujian teu lulus nyeri angen kan? Nyeri angen pusing nyeri angen. Nah jadi aing nu korban ya teh. Padahal teh pasien. Ieu teh kan teu lulus SD. Nah, saya preminggieu. Coba teu lulus Soalnya daripada si nyeri angen nem aing 40,85. nem TK eta mah. Anjing TK dia. Aduh. Soalnya ku ujian kita ku pikiran nu berat eta nyeri kana lambung. Banyak eta keluhan kana lambung karena ieu dicek normal. Ieu cek normal ternyata pikiran. Dok berarti larasnya disebutkeun gering tina pikiran. Seueur eta. Rata-rata tina lambung. Eta lamun Lambung efekna. dia kan bisa tak ketahuan ya tina pikiran padahal ku ngobrol ge geus suka sok cager. Tapi kan kadang aya nu maksa, wah atuh bere obat, tapi bere obat naon? Itu bere obat lambung. Punya obat romekeun bos. Kan gering ke lambung. Lambung. Robe nada tarang. Tapi ini secara medis ya, secara medis. Ieu naon hubunganna antara pikiran Ujung sama lambung. lambung atau pikiran sama tadi nyeri huntu. Ai kana ari kepala mendekatnya Atau tina lambung heula gara-gara lambung jadi nyeri sirah atau eta teh nyeri sirah heula jadi kana lambung atau kumaha? Anamnesa dokter teh kudu tajem. Jadi matakna 80% anamnesa. Apa anamnesa kan? Bahasa sederhana tuh. Anamnesa teh analisis. Analisis berarti mengkaji. Mengeluarkan unek-unek dari pasien. Eta ngaran anamnesa. Mun dokter nanya-nanya, tadi saya tanya ya pertanyaan terbuka tertutup. Lamun dokter bagusna membuat pertanyaan terbuka. Jadi kumaha dokter nanya saeutik, pasienna nu loba ngomong, eta teh capek. Jangan cerita sorangan. Tekniknya gitu. Jadi pasien cerita sendiri itu dia lebih plong untuk mengungkapkan. Daripada ditanya-tanya. Kalau pertanyaan tertutup kan sakit ini iya, sakit itu iya, cuman iya dan tidak. Ujungnya dokter bingung. Tapi kalau pertanyaan terbuka ya memang efeknya sih jadi agak panjang. Karena kita harus dengar pasien curhat dulu ya. Betul. Makanya itu psikis dulu yang kita obatin biar dia mengeluarkan unek-uneknya dulu. Jadi 80%
itu terapi ditentukan dengan diagnosa. Untuk menentukan diagnosa itu dari anamnesa. Anamnesa tajam dapat diagnosa itu berarti penyakitnya, baru obat. Oke. Jadi obatnya cuma sedikit aja. Siap. Sekarang pula dijadilah sebagai brand ambassador Kopi Jaya, kita mengingatkan lisim kuring yang nyebutan deui aya nu namina Kopi Jaya Creamy. Nu dia. Nu biasa dipesan di naon ari itu toko Outlet Kopi Jaya. Di Sate Panur. Outletna Sate Panur dan Kopi Jaya dan yoga ya Kopi Jaya Saleter. Tina Saleter ieu bisa jadi sababaraha gelas, cocok untuk dinikmatin rame-rame. Ngomong-ngomong soal kopi, bener teh kopi ya bisa ngebangun adrenalin, ketenangan gitu. Lamun secara penjelasan medis saya. Betul, tapi kopi murni. Kopi murni. Iya dong. Kopi anu tengah gula, tengah susu, betul. tengah. Karena kandungan kopi kan ada kafein. Kopi itu kafein itu bisa meningkatkan adrenalin. Jadi itu yang buat nggak ngantuk sebenarnya. Jadi membuat pacu jantung sama sarwakene mun ente ngantuk minum Viagra jadi tekan. Viagra teh nyoy. Obat mencret. Obat mencret panungkeun ka dieu. Piagam eta. Piagam di medali. Nah, disiatnya bodor teh. Cenah nya. Kari aing ka bodor. Ya ji, piagam pas sakinya. Viagra teh obat pencahar. Obat tadi nu mangkreng. Apa sih nanya ke DKI? Obat mangkreng. Obat kuat. Banyak itu. Mending obat kuat atau mending tisu. Tisu. Malu orang tara wau hari itu. Masa coba balik kadinya. Orang aya hiji pertanyaan. Rada nyeleneh. Tapi orang yakin loba anu oge mempertanyakan hal yang sama. Naon. Nah, dokter tulisana bete ka harti. Tapi ku apoteker ka harti. Nah eta biasa teh eta mah. Eta teh apakah tulisan eta dipelajari khusus gitu aya maksudnya aya pendidikanana cara menulis dokter ngara eta sandi Morse teh geuningan dokter mah santai no. Itu we rusuh nulisna teh pernah ningali naon sebenarnya resepnya. Resep cai teh full tanda tangan dokter tuh. Sari rumput aja tegas garis. Oh iya ada coba. Yo bisa gitu. Eta kumaha dok mah bisa gitu. Apakah itu teh SOP kudu kitu atau kumaha? Henteu atuh ceng. Oh henteu. Malah lamun di rumah sakit etanya kan dokter ngeresepkeun kirim ke apoteker. Eta musuh terbesar apotekernya dokter. Tulisan dokter. Kumaha teu sabarna eta apoteker coba ngelakuin aku. Aduh. Ternyata itu yang terjadi di balik layar. Di balik mereka yang ada teh eta teh sampeyan teh meureuneung geus. Ada yang di balik layar lagi. Naon? Engke lamun apotekerna nelpon, "Dok, ieu tulisanna naon?" Engke dokterna ngomong naon coba? Naon? Arisya karek gawe di dieu. Anjir. Aduh, pokoknya mah dokter lambung disalahkeun bae. Ayeuna apun teu ka harti. Arisya karek gawe di dieu cenah. Jadi eta mah karena kebiasaan kita kerja cepat yang pertama. Dulu kan kalau apotek di luar itu enggak boleh enggak maksudnya itu rahasia. Sebenarnya rahasia. Tapi sebenarnya kalau obat pun sekarang wajib dikasih tahu sih sekarang itu. Enggak perlu sandi juga sih. Nggak perlu sandi juga ya, apalagi kuyek-kuyek itu mah karena udah terbiasa aja kok si ininya, udah terjalin dua chemistry aja. Makanya tadi walaupun rumah sakit juga yang satu rumah sakit kalau suka nelfon kayak gitu pasti dokter suka ngomong gitu, mana baru gawe di dia kakak reken nempat tulisan orang gitu. Itu serada panjang kita ngobrol teh, tapi ya terakhir tadi kan dokter umum aya tuh harapan misalnya jadi dokter spesialis sama ke depannya. Ada, insya Allah ada. Spesialis non kira-kira? Nu tadi mangkrang. Spesialis non. Spesialis yang ngobatin kesedihan orang aja. Eta mah dukun anjir. Tapi ya benernya. Maksudnya pertanyaan aya non bukan pesannya, tapi lebih ke tips ke masyarakat lahnya. Ayeuna kana kieu abi ngelihat ayeuna di luaran sana begitu banyaknya penyakit anu berkeliaran.
baik itu penyakit asal loba penyakit anyar ini kitu mir lamun di kalangan masyarakat mah. Dulu mah geuningan penyakit teh roromeheun, hapur gitu kan. Kurap, gitu. flu. Itu paling seueur angan ayeuna mah kan aya Covid, lambung, aya diabetes. Kok eta nu arana mah aya flu babi, aya flu burung, kabeh flu aya geuningan monyet. Maksudnya berarti kan itu cacar monyet. Terpengaruhna tina naon kan masyarakat tuh banyak yang tidak tahunya. Jadi termasuk ka generasi muda siga tadi kan Kak. Kumaha cara ngajagana gitu. Tak naon wae tips atau napi hal-hal anu harus dilakukan ku orang-orang atau nu harus dihindari ku orang-orang. Jadi tadi berkaitan dengan kenapa banyak penyakit yang baru sekarang. Sebenarnya penyakit baru ya ditemukan karena kan ilmu pengetahuan ya dokter mah sains ya. Jadi semakin banyak penelitian yang semakin ketemu. Sebenarnya dulu juga kadang ada mungkin tidak ketemu. Itu yang pertama. Yang kedua bisa ternyata adanya mutasi genetik itu bisa. Itu mutasi genetik yang membuat jadi memang penemuan virus-virus baru. Jangan kan yang seperti itu yang anu lagi penyakit masyarakat awam masih canyaho. Ya kan? TBC naon? Tuh tadi kan contoh lah tadi ibarat kata sipilisnya. Sipilis kan itu penyakit lama. Tapi sampean sampai apal pan. Ya. Pada singa adanya doang lah ya. Adanya doang lah tapi secara detail penyakit itu seperti apa Jadi penyuluhan yang kurang itu. Penyuluhan yang kurang. Jadi untuk keawaman masyarakat juga ya seolah-olah baru apalagi memang ada penyakit yang virus-virus baru ya. Lebih awam lagi kan. Nah, gitu. Kalau terus awam terus apa? Oh nya gitu. Makanya berarti kenapa tadi dokter dianjurkan kudu aktif didukung diaktif di media sosial salah satunya untuk menyampaikan itu untuk penyakit yang lama pun masyarakat biasa itu banyak yang nggak tahu gitu. Dan edukasi sebenarnya yang kurang. Lewat sosial media kan orang bisa langsung berinteraksi terus datang ke itu. Edukasi nanti langsung nyampe ke tangan masing-masing hampir setiap orang punya handphone. Iya, jadi itu sih sebenarnya yang edukasi. Kalau penyakitnya sudah teredukasi, akhirnya kan masyarakat pintar untuk mencegah. Karena mencegah lebih baik daripada membunuh. Salahnya. Gitu. Ya kurang hiji mah. Pertanyaan intermezzo ya mah terakhir. Kan dokter teh pekerjaannya adalah mengobati orang sakit. Nah, ketika tidak ada orang sakit, apakah dokter berdoa kepada Tuhan, ya Allah, banyakkan orang sakit tidak? Ya dokter naon eta? Da pekerjaan sih teh menang duit tidinya. Ya tapi pan iya aya seorang dokter pernah. Apakah terbersit gitu untuk berdoa seperti itu kepada Tuhan atau tidak? Agak malu jawabnya ya. Sok euy. Ya. Komen we. Lamun komen wah beuki nya cek masyarakat tapi lamun dijawab mah. Sebenarnya sih enggak no comment tapi ya itu memang udah rahasia umum ya. Saat kita kerja gitu di praktek mandiri ataupun di rumah sakit, lamun pasien atau dokter mah ngagegel curug kesel meureun. Ya kumaha tapi ngadoa teh ya Allah sing aya rezeki. Itu tujuanna eta cuman make bahasa nu halus. Ya pasien ka mana nya sarager gitu. Bisnis yang paling menjanjikan adalah bisnis kesehatan dan pendidikan. Ari ngadoakeun mah henteu gitu, henteu ngadoakeun mah. Tidak Allah bilang kita dirijian. Tapi bener emang agak frustasi kalau apalagi musim hujan gitu pasien teu udah datang mun geringnya. Token disada. Eta berarti geringna dokter mah ketika wanu gering. Ketika wanu gering dokter gering jadinya. Bener. Bener gitu. Gitu. Dok, nuhun pisan tos mampir jauh-jauh di mana? Di Rangkas tadi. Di Rangkas. Berarti tugas deui besok, Saya besok kudu ke Rangkas deui. Oke. Ini mah saya healing aja ke Garut. Ya, itu sing sering. Pan seserian dianggaplah healingnya. Insyaallah. Siap. Pona sukses untuk karirna. Betul. Untuk pribadina. Amin. Doa-doa eta nu aya doa nu nih dina. Insyaallah. Kabul we nya. Rek nu janggung daun nu janggung anu ulah dibacakeun duda ulah dibacakeun duda ulah dibacakeun duda cenah berarti lain duda ulah dibacakeun duda ulah dibacakeun bakal disensor ieu kan siap aman aman Ari dokter memang parolos teh nya polos kadang inget jalan paling hese inget jalan ikut liar di telepon wae bisa jalan eta mah lain polos kopong
Sekali deh nuhun pisan dokter Ya, Amir. sami. Sehat terus semuanya masyarakat oge sing sarehat ame dokter Amir nganggur. Coba ada itu. Abang kita sukses tapi nganggur. Dai masih dihujat karena akan kita terima ke masyarakat ini gitu. Sekali diatur nuhun. Pokoknya ke Bala Capruk jaga terus kesehatan. Tadi ke saya edukasi anu benar-benar bermanfaat ke kehidupan orang terutama generasi muda tadi. Terus apa bisa anu karena sigana mah podcast paling berisi rada poe ayeuna rada ayan namanya Saeutik eta mah. Setik deui. Pokoknya mah 2 jam itu. Ya, pokoknya mah lamun rek sering ngobrol jeung Dokter Amir mah langsung we datang ke Rangkas. Tah, kata Tongilap ka Bala Capruk anu teu acan ngasubrek ieu akun Gemar Universe di klik heula tombol subrek di paling handap ya di komen di like di share oge supados akun ieu semakin berkembang oge semakin dikenal ku masyarakat. Mudah-mudahan kita ilmu oge dara rugi. Tong hilap oge tongton episode Capruk Suna anu satu acana di antawisna nu ieu. Ujian ya mah editor iya geus ada itu editor hanya desain balik deui ka aing deur siapa tahu kan tuh geus ya sudahlah sampai ceritamu wilujeng tembang deui di Capruk Sunda salajengna Capruk Sunda ngomong Sunda Tertawalah selagi Anda sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.